al-kais jelema pinter korenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzakh jeung selanjutna. Dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas cerita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba anu tapi dia sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teuing modelnya jadi wali mujmir. Geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat, pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna aqyasal kais Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu kuang bloon ialah al-khian, jelema anu khian. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak, urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru, urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbangan anak tetap timbangan syara lain sakhianat khianatna. Lementak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya itu make aturan timbangan syara dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangawasan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi ngantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba lempangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade namun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros abah apa sih eta ngadoakeun bae ka Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maot mah kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mentak ulah dianggap bahwa guru urang teu maot lamun urang anggap guru urang maot urang mal aya adab. Tetapi lamun urang nganggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman. Hanya Allah nu maha uningan nu mantep jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang piceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kira-kira pinter teh deui baik di dalam negeri di luar negeri kapinteran teh sangat menonjol terbukti dina pengelolaan nu aya di Indonesia bae heula ulah di luar negeri geus teu kajaga ku urang kapinteran dibandingkeun jeung urang nu nyantri asana leuk-leuk neuleuk kapinteran batur aju sakolana ge pan di Australia
di Amerika, di Jerman, kamari aya nu bebe jadi duaan di sekolah ke Jerman. Aya di nu bebeja urang Bandung nu hiji ka kanan deuk ka Amerika, nu hiji ka Jerman. Batur mah sarakola teh. Geus pugu Kamis Roma loba jasa. Kamis di jero. Tapa loba. Ambalaya geus pokona nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ka Yaman. Balikna palinter. Dibandingkeun jeung urang anu sapopoe teh ngan sakadar ngaji teh sakadaya urang. Guru nongkrong aya urang daek ngaji. Aya urang teu matu guru-guru urang-urang. Nyayongkeun guru los tabehan ku sia nongkrong. Ulah geus kitu ngaji. Ya mah karena sakukula gitu maksudna mah. Ente mah leuwih ti kula atuh. Urang mah geus kitu. Teka caritakeun urang mah pinter teh deui. Batur mah ketika baralik sakola di luar negeri. Di organisasi NU, nu di organisasi Muhammadiyah, nu di organisasi HTI, nu di Khuruj Ikhwanul Muslimin jeung berbagai organisasi-organisasi nu ansluk di partai, di Golkar, PDI, PKB dan lain sebagainya. Wajah pinter wajah. Mejeuna di jara dinaon ge pinter. Ja urang mah teu satuju lamun si jadi bupati. Teu saeutik-eutik acan demo aing mah teu heula. Teu satuju. Acak-acakan negara aing atuh. Si jadi bupati brengsek. Maksudnya bodoh. Itu palalinter. Masya Allah mejeuna. Tinggal urang bae bengong. Di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik. Berderet ayeuna teh anu neuk hayang jadi presiden. Berderet anu ayeuna hayang jadi menteri. Teu kabaragian. Berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur. Komo nu hayang jadi DPR mah palinter. Bejeuna antri harayang jadi nu kararikeun. Kusabab pinter. Tetapi lamun urang make kaedah Kangjeng Nabi nu kararitu teh horenganan bodoh. Jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain nu kitu. Nu pinter mah al qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal. Jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna. Tidaekeun dibawa ku hawana nafsu teh. Tidaekeun dibawa sakaba-kaba. Tunduk nafsu teh, nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jangsa geusna pae eta pinter. Mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inna aqyasal qayyis sayyidina jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah at-taqwa jelema nu takwa. Jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh. Henteu sakadar pinter duniawi. Ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat. Lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat, nu kos kitu jelema odob. Bodoh. Meunang jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat. Pinter teh cak nafsuna.
masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter, tapi cakangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna presiden tinggal presiden, odob tuh presiden, menteri tinggal menteri, boleh jana jadi gubernur, boleh jana jadi bupati, boleh jana jadi DPR, tapi teu make timbangan syariat, odob bodoh. Lamun nu bodoh ajiz ngaranna, ajiz lain aziz, ajiz jelema anu bodoh nu lemah, man atsba nafsahu hawa wa tamanna lillah, jelema nu nuturkeun hawa nafsuna. Sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah, tolong beda goblok. Jelema jadi presiden teu akur jeung syariat, haju hayang ka sorga, odog. Jelema jadi menteri aju nyana korupsi, korupsi teu tanda nutur-nutur hawa nafsu, haju ngarep-ngarep ka sorga, boloon. Jelema aing nuduhkeun ka dieu boloon lain ka menteri, jadi dua dimensi ya. Bodoh eta nu kitu teh. Boleh jadi bupati, boleh jadi DPR, teu make timbangan syariat. Cakangjeng Nabi ieu bab bodoh. Janabi malayang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan kanggin, ucapan Gusti. Berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana. Eta teh nu kos kitu cak Allah bodoh. Geus hese-hese kos ka ditu. Negara urang teh dipimpin ku nu arodo, barodo, satungtung nutur-nutur hawa nafsu. Ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna, dek jadi naon bae? Wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang, jang paranti engke urang kaditu. Kemana? Ka seberang ka maneh? Ka Lampung. Kemana? Odob. Bejeul aing nyebut odob ge. Odob. Gitulah. Maksudnya supaya sadar, oh kos kitu orek. Atuh lamun diparingkeun ku nu barodo, urang nutur-nutur nu bodoh, kiai nutur-nutur nu bodoh, atuh sarua odog. Nu bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR, kiai odog. Manya kiai nutur-nutur nu bodoh, nya nama keur ngumbar nafsuna. Atuh tair bantak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab kurang bakal kaditu, kemana kaditu? Tuh, gitulah. Urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang. Anu ku urang kabayang wajahna, kabayang piawaina, kabayang sobarna. Geus jelas kan nama teu pernah nuturkeun hawa nafsu. Kemudian manehana nama ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu. Teu mamri jam sabaraha bae waktu salat, teu mamri rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan bae. Wa amila lima ba'dal maut. Tah eta garak jelema pinter nu kos kitu. Malam ieu urang ngaratus mengenang jelema-jelema pinter, khususna almarhum almaghfurah 100 poena kabelah dituna guru simkuring guru urang sadayana
belah dituna atuh guruna deui Masya Allah etalah jelema-jelema palalinter inna akyasal kais at-taqwa pang jujur-jujurna tinu jujur pang pinter-pinterna tinu pinter takwa nah ieu santri teh pang pinterna di dunia pang pinterna mun aya nyaho mah ieu teu dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teu dianggap jelema ku jaga bejeun teu aing mah malaikat nu nganggap ka urang sia mah dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis tadi nganggap ke orang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang ngai bentuknya mah jarore ieu sebenarnya mantap kaju tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu pinter mah ieu mah kejas mah can dibandingkeun liar mah can puguh hei lain deui ieu mah teh karung tuh pangpinter namanya jelema nu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing Masya Allah kan contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia lalu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia nu ngaranna Nu'man bin Sauban ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah simkuring waktu ke Baghdad ziarah ka makamna ulaheun teu milu kan sok aju hayang pipilueun teu ngarawa Masya Allah tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah begitu lahir ketingali kecerdasanana kepinteranana istimewana pohara urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika darurat di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah luar biasa ke kiai kaluar biasa anana emang kumaha tesapira talar hadisna 1 juta hadis tak kakara ulu kidur jaya maka karakina malama lu biniate eta ge sabara panggung bapak eta deui tambah jeung irham eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat Imam Abu Hanifah kira-kira talar hadisnya 1 juta hadis Masya Allah kan lalu ceritakan Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih Masya Allah jadilah rujukan saat eta duana manusia nu dipake anutan-panutan hiji sadunya saat Imam Abu Hanifah satu ketika Imam Abu Hanifah tidak ngadahar daging padahal kahobi ngadahar daging embe orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe iya hobi ngan Allah itu hobi tinggal hobi ya Allah mah teri deui jeung mendeun emang bener terinya nama main kuluhum mah ini sorangan wae atuh
Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun. Teu daek ngadahar daging. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampailah setahun. Aya anu pangangguran naros. Lupa. Ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging? Moal. Kok saat ieu teu daek ngadahar? Asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon? Cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe. Berarti aya pamalingan embe. Geus kulantaran aya pamalingan embe, meureun embe dijual. Lamun embe dijual, dagingna kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling. Geus kula ayeuna umit teu moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta. Satahun teu ngadahar daging. Atuh pan ieu mah terus bae. Geus jaho ge ieu nang maling, heuh daging mah daging bae teh. Geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman di pemerintah daging, kemudian dipasak. Sanggeus dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging di pemerintah. Kemudian nyana dahar. Ku Gusti Allah ditegor, begitu ngadahar sacomot 2 comot ka 3 comot, leuk Abu Hanifah langsung seueul. Ketika seueul keluar utah. Geus kautahkeun langsung kieu bae lahan bae. Nanya, ai ieu daging teh ti mana? Begitu ditanya horenganan, iya anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah. Masya Allah, istighbarna poe eta 1000. Imam Abu Hanifah apa dia mah proposal teu dibere BHS ku bupati teh marah sarua jeung si eta diame kumaha lamun kahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebatna bejeuna lantaran kawaroanana Masya Allah. Iyalah nu disebut al-kayyis, mandana nafsahu, nundukeun hawa nafsuna, wa amilal lima ba'dal maut, sieun ke dihareupeun Allah. Lamun ke di dahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling, kumaha lamun di dahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula geus teu kacaritakeun pemerintah ieu. Kapan di Cisokang mah ngabaris ka pendopo, ngabaris kasihan ialah kais bersinar ilmu kuwaro. Masya Allah dari iya sosok Imam Abu Hanifah teka caritakeun di awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warokna pohara Imam Abu Hanifah, tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah, aya lalagaan kabeh ahli Allah masuk lalagaan. Ditaros Imam Abu Hanifah, Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngaharepna ka mana? Tuh cek Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngaharepan Baitullah. Oh nuhun kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia naon? Hahalang bodoh. Pipinding mah teh nyaho ieu. Bahasa Garut Bandung pinding garana. Mun aya halang mah kamana ge menang tetep utama nama ulah cek Imam Abu Hanifah teh. Kumaha lamun urang di jero cai? Urang di jero cai aju urang silem tayeu mun ki di jero cai
hiji urang kudu di jero cai ngaharepna ka mana lalagaan tetep memang bener lah ulah mikiran kos gitu mendingan ngaharep ka pakaian bae cenah sakena besi anu mawa eta kan lalagaan kan bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah nu kitu bae ditanyakeun ka aing. Jadi lamun si lemah diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngaharep ka mana deuleu baju bae besi aya anu tekan lalagaan gara-gara geus ngaharep ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae masyaallah. Etalah sosok Imam Abu Hanifah. Kaistimewaan deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung kapangi nyipres ka sisi. Masyaallah aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan apakah aing nu salah apakah terlalu isin atau memang manehanana bendu ka aing dipikiran kunya liwat neuleuh aya keur nyelepet gerakeun ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung kapanggih embung paamprok kunaon punten Imam abdi teh pan gaduh hutang. Oh hutang muhun abdi gaduh hutang pada urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian tak iya kulantaran abdi can bisa mayar sabara duit engkara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 juta. Oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haji isin bung kapanggih dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah isin aya pedagang begitu aya ieu pedagang goblok ieu mah. Ayo coba tutur ke Imam Abu Hanifah masyaallah kari ceng ulah isin lamun aceng boga hutang haji humbung kapanggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina meureun humbung kapanggih haji teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah isin teangan pedagang mun boleh kitu malah eta kakara kici aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beli ka hiji awewe samping begitu beli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 geus cek cenah 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur ternyata hargana batur wani 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah di murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas. Ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina ngangeunahkeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah. Etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah Malik bin Anas. Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran
12 tahun. Si ieu mah lam yakunil kuari pohon lam yakunil. Duit ya coba ya. Lam yakunil. Mun teu poho, mun poho balik ka dia 1 juta. Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadis, jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. Ketenaran Imam Malik luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis, lamun ujung anu sajen-sajenna 1.500.000 hadis. Inilah Imam Malik Muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mah Muhammad bin Idris Al-Quraisy sami dengan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam, maka pindahlah ke Gaza. Di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i. Menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah, tumbuh di Mekah Imam Syafi'i. Saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih, umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malik na di Madinah, moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Urang mah lain, Pak. Moal kebel deui garong datang ka dieu. Tak aya kuari gitu mana. Deres lagi dek gaji garong-garong. Masya Allah ya Imam Malik kecerdasan, kacaangan hati bisa nempo pi muridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murid gakmul urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i ai maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu diaji. Cik Imam Syafi'i mah kula ka Madinah hendak ngaji kitab Muwatta, sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta. Jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta, maka abdi rek ngalah 9 poe Muwatta di Mekah katalar. 9 poe eta si otak kumaha teh? Urang mah ieu labziatun menang dibaca 5 wajah bae. Asal keluar bae ti guru jadi 7 labziat. Larkib geus 5 ge teteng 7 deui. Masya Allah eta otak war. Nalar Muwatta 9.000 hadis cuman 9 poe. Allah karim. Tanya kumaha mana Syafi'i? Insyaallah mah naon udah diaji Muwatta mah kitabna aya geus aya di otak mah. Iraha mah nalar 9 poe abdi nalar kitab Muwatta insyaallah kaliwat. Cak mana boga anak aing mantep ya kok saya. Umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu pas sehat pas 10 tahun talar Muwatta. Begitu berangkat ke Madinah Imam Syafi'i datang ke Madinah geus dipapag ku Imam Malik, dibejakeun ka murid nu lain. Murid nu wali teh ieu ieu salah aing atuh kunaon ka dieu mesti kajadian. Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah eta otak lamun urang ditafakuran ya karim. Masya Allah luar biasa amat makhluk Allah diberi kapinteran teh lain lalagan. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i, di dia diaji kitab naon Muwatta, kitabna aya alhamdulillah. Di mana kitabna? Geus aya di dieu kabeh. Cek Imam Malik. Geus aya laporan cenah ti malaikat bahwa maneh mah geus taala. Eta ngomong kitu deui. Pak eta mah bu guru teh lain lalagaan. Masya Allah. Kacaritakeun batu terus we diaji teh kebel atuh gaji jadi talan. Beres ngaji ku Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti. Imam Syafi'i mah umur 12 tahun. Eta otak ya Allah ya Rabbi Al-Qayyis pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya nu naros Syafi'i ari eta sih bisa tatalaran jeung hajuh henteu kenaon kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu. Kumaha teh bisa kos kitu? Ilmu masa kumaha guru kula Imam Malik al ilmu ad-din. Ilmu adalah agama. Maksudna kumaha? Lamun jelema endek ngupu agama, lamun jelema endek hayang beragama, tingali di mana neangan ilmuna. Sebab agama eta adalah kumaha ilmuna. Di mana neangan ilmuna, di dinyalah nyana bakal beragama. Manta kula salah guru. Lantaran lamun salah fa ieu guru agamana bakal mencong. Lamun urang ngaguru lah ti jelema nu bener bakal beragama nu bener, ngaguru lah ti nu setengah bener agama bakal setengah bener, ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang ge bakal mikung. Ya modal kos kieu hakekok mah luluh teh jelas ai ngomong marifat ai duit pamarentah dileg-leg kan ieu mah kadua ti orek koros jamun ngarendeng teh cak orang koros tak kakain. Eta Masya Allah Imam Syafi'i dihade mengucapkan ieu guruna al ilmu ad-din. Ilmu adalah agama. Urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna. Si hade urang hayang ibadah haju urang sekolah bae terus SMA sekolah kuliah iraha dek bisa ibadah lain jurusan ibadah tamu kos kitu lain jurusan ibadah. Dek hayang jadi juri di DPR sekolah, dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah, tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan. Sebab cek Imam Malik ulama al ilmu ad-din, agamana deuleu ilmu. Tuh urang bae jeung masantren can wau jeung Allah kumunyan ese ngomongin Allah tah ieulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir. Tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna mudawan. Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren tapi tetap sosok Imam bin Hambal teh resep lalagaan sarua bae ngan patuh jasanya ka Hindu kos Imam Hanafi. Keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha? Di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ka Imam Hanafi, Hanafi naon mah? Emak geus he aju tapi emak keluar di geti aju geus kitu kumaha mak? Pang nanyakeun coba ke Kiai Abdurrahman. Oh mangga mak ku kelar ditanyakeun cicing mah di dieu nanyakeun Imam Hanafi Abdurrahman kula kawakilan ku emak aya naon kita nanyakeun emak kula head geus beres 7 poe ku hari aya deui keluar tah eta geutina
aseserian Abdurrahman seseri kunaon seri atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula ieu mah parentah emak tuh masya Allah ieu mah parentah emak lantaran cek emak tanyakeun ka Abdurrahman cek Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh di mama manya mama kudu nanya ka kula ieu mah ti emak nggak sakitu baik emak kula ditananya ke ente sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atau geus bae emak nanya jawab ka jeung buku mah imbu cek ya banyak guru kula ieu parentah emak coba lamun sieun mak nanya ka ditu teh yo gudang ilmu ya Masya Allah terbalik imam Nabi terbalik di imam murid hayang dijawab ceri Imam Abdurrahman teh ceri tapi Masya Allah tuh kalau mau bisa ngejawab tetep imah yang boga jawaban kieu atuh geus kitu mama cek mama kumaha cek mama tuh gitu-gitu geus atuh pang ngabejakeun ka emak gitu agak satu gitu manis langsung datang ke mana kumaha napi ceki Abdurrahman jajana jawabna gitu leuwih teu kurang tetep baik itu baik Masya Allah mana najakeun hanapi ieu mah supaya jelas kumaha eta geus ti dituna sakitu mah kula geus tanyakeun sakumaha parentah emak ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana ditanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi sakitu sajuta hadis katakan ditananya ka murid daek coba sih cadu aing kudu nanya ka murid teh heula aing Batul Muin di bulu bitis, Alpias di kumis, Jamul jawabnya mah bulu irung. Tahun deui aing. Kuali seperti karena itu, masya Allah Imam Abu Hanifah ronjat ditaikeun kewalianana ku Gusti Allah ku tawadu. Daek nanya, ieu teh lantaran nurut ka induk. Al-Kais. Ditanya, kunaon bisa jadi kos kitu sih? Cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele kadang aya di kula di batur kadang aya di batur di kula ku ayeuna sakitu kula menghargai keperintah emak meureun nu mantak kitu ge lain semata-mata nita asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah kos kitulah ahli-ahli Allah nu mantak cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kaberatanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeunana eta nu kula di pikiran cak Imam Muhammad urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS doktor profesor dan lain sebagainya diamalkeun mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkeun banget nah naonan ini lagi Bapak Bu Hanifah Masya Allah gitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis nalar bahasa-bahasa tipu pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun tekawin ketika ditanya ku indungna dititah kawin cek Imam Ahmad bin Hanbal mak asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan siapa gitu bener teh normal lain teh normal mah dina harti eueuh karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah kos kitulah pan urang mah ngaji ka karak watu tanawa unge geus susuratan
waktu tanda wausa. Ya Allah ya Rabbi kok bae daun geus garang rampung biasa. Ulah-ulah budak mah ieu ge aneh atuh. Masya Allah. Atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP. Ya Allah ya Rabbi. Memes ya HP udang hes HP lempang HP. Teman setia engkau adalah HP. Mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburannya HP. Sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu. Cek malaikat munkar dibodem aja ku aing. Iya jelema baduk belon teh kos ieu. Teu garagap diri geus kolot masih kan. Al-Quran gak dipencet lu handap mah susu salah mencet bahaya. Kos itulah ialah Al-Kais, sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukkeun hawa nafsuna tertanda, bisa nundukkeun hawa nafsuna. Quran ditalar, hadis ditalar, berbagai-bagai ilmu ditalar, sanesna ditalar teu pernah kaluar deui. Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun, ilmu teh cahaya cek Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi'. Imam Waqi' ngajawab wa nurullah la yuhda li 'asy, cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa cahaya teh. Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya makom Imam Syafi'i, memehna makom Imam Waqi' guruna. Tuh di Mesir mawatna lamun Imam Ahmad bin Hambal mah di Baghdad, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah. Ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun madhab. Wajen kuku bahagia mual keluar tidinya jauh teuing urang lamun numpo ka para madzhabul arba'ah belah dieu bae nuku urang sok disebut-sebut guru-guru urang. Lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawaduana almarhum almaghfurah sami Kiai Haji Rafi'i. Ilmu teh kaciri itu kaciri teh tawadhu. Tara nyirikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus tatalar sejuta hadis dijieun kitab Muwatta. Salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna mejeuna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rif. Mun ditanya la a'rif sakitu bae. Master teh lain dibere baju jubah, lain dibere topi anu aya buntutan teh. Master teh Imam Malik teh dibere awas ucapkeun la arif. Nu mantap loba bahasa saya tidak tahu. Ketika ditanya abdi teu terang, ketika ditanya abdi teu terang. Apa ari ieu mah teu nyaho ge? Ka dieu ku anu. Ka dieu ku anu teu nyaho ge. Masyaallah ayo ka dieu. Nya Inggris kolot teu bisa kos kitu acan. Sotoy ya nyawa ya Allah ya Rabbi. Gitulah ahli-ahli Allah. Di antarana Imam Syafi'i deui. Ketika Imam Syafi'i kedatangan tamu make udeng-udeng, make jubah, mawa tasbih, kocrek. Karena ilmu asli mah tilok di keluar-luar ke tasbih. Ayo. Ayak lagi jalungan. Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah. Kieu deui di hari Imam Syafi'i mah. Imam Syafi'i kan sila kieu. Makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeun. Sila. Ku ngahormat eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali. Geus pegel suku ditahan ja kieu deui bantas. Beupahan aja di manusia sampai ya sajam deui biasa ringsek ke suku ya. Sepegal jasa aja kene. Ai prak nanya ka Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur si sabaraha rakaat. Berarti bodoh pertanyaan. Geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula ceuk. Waduh tuh eta kan lalagaan ngaran. Kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter. Orang-orang bodoh dilonjorkeun heula kieu. Nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras suku. Eta bahasa lalagaanna tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaanna. Kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan. Masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok. Ahli Allah mah geus pake lalagaan. Mun kukula sok ditakolan deui. Sebab naon eta emang mah takoleun. Nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu. Kaharti geus. Aing geus kolot kitu nanya qobliyah berarti can jero ceuk. Kayak ngalonjorkeun heula ceuk. Cek aki-aki bu, aing dijawab kulonjoran burung. Itu kan ceuk jeung model sia mah. Eta kan lalagaan, berarti ngukur. Ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali, jawali maka jahuan ku wali deui. Lain cuman adab. Yang ketika insan keluar bahasana tetep make adab. Ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui. Gitulah Imam Syafi'i. Di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i. Cek manehanana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate. Sanajan urang hebat kan gaya hate teh hebat betul teu bae. Hate segala rupa ge. Oh. Sadajan urang make jubah ai hate teu beres teu beres. Sadajan urang teu dahar ai hate teu beres teu beres bae. Urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres teu beres bae. Kumaha hate bae istimewa pokona mah hate. Oh, cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir, urusan hati mah hati. Cek nyanek beda tuh, ari urusan hati mah urusan batin, ari urusan fikih mah urusan zahir. Lah teu bisa. Tetep jakna kumaha hate jelema mah Syafi'i. Kuharan. Imam Syafi'i. Ya geus teu naon ieu mah lain jawaban cek kene mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i. Kabeneran peutingna aya undangan ngariung. Dia aja ngariung. Jalan eta batu manggulu. Kabeneran. Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh aya talian. Nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah. Jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh. Nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu? Ye tuh kumaha hate bae cepet. Ulah hese jelema mah kumaha hate. Jadiana ieu mah lain hate ini menyeri atuh rasakeun ku sia. Batak ge urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate. Waduh cek Imam Syafi'i ieu bae bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun. Rasakeun geus sia leg-leg hate. Cek yana geus teu kuat ieu mah hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i. Atuh hate bersih ge cenah mah rusak. Dampal kajeun asal hate mah. Aduh teu kuat cek. Tuh urusan aurat tuh bisa dijawab ku hate. Urusan aurat mah aurat bae datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu. Loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres meni urang teu make jilbab tapi hatena beres, salah jawaban. Zahir mah zahir atuh hate mah hate. Loh sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapen. Ikatan kesebelasan tapi tuh pernah sering eleh bae iya jelemana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis, jelema-jelema nu pinter anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese
ilmu nama gampang kurang disadap kurang nuturkan almarhum almarhumlah Abah Haji Yusuf di dia ilmu nama gampang dicoret kurang tuluy ditulis kurang tapi akhlakna nu hese teh lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun anu 18 tahun belajar akhlak 2 tahun ngan belajar ilmu 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh tapi akhlak 18 tahun sakitu hese. Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pakai ngaji akhlak teu kapanggih-panggih ilmu bababari diaji ditalar tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieulah nu hese nu katingali ku kula guru kula di antarana Aang Baden di Picung hese jasa akhlak eta hese ilmu nama bababari atuh lamun ngaji pada maghrib minajul abidin terus buka kita nyiwak rapi sila a'udzubillah sakumaha maca Quran bismillah dibaca sajam titaun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalamna beres kakarak dihartikeun sabaris sajam eta nu hesena adab jeung akhlakna hudang geus angger we setengah 4 burutak di imah tuluy mawa lampu cempor make jas anu hideung anu geus label teh terus ka mushola kukula sok dituturkeun datang ka ayeuna hese neangan sosok nu model kos kitu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar lamun urang nyaritakeun ilmu samsiah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab Imam Malik tentang adab Imam Hambali Hanafi kabeh tentang adab hati-hati dengan adab ye guru urang sadayana almarhum Misbugu Abah Haji Yusuf nu kuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmu henteu biasa bae tapi adabna henteu pernah loba omong teu pernah codeka teu pernah nangal ngajar bae Haji begitu ngaji ka Cilongok lapora kukula diulah Abah Haji ngulah tuh lah ngaji ka dieu seri bae jaga ngaji di minggu ngobrol ngaji dibejakeun ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Ki Nur Jaya gitu tah ngaji teh ngeunang di takolan gitu jeung takoleun panjangna mah teh jarek ngaji bae aya carita impian geus masalah mantak terus datang ke akhir hayat teh dibejakeun ka sasaha moal ku kula nyana ngimpi mantak ngaji ka ditu gitulah sosok almarhum almarhumlah Kiai Haji Rafi'i bahkan anakna pernah dibawa ka Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah masalah ngaji di mana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba omongna mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang ulah ge ngarasa kataji jeung aneh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah al-kais jelema pinter horenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzakh jeung selanjutna dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas cerita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba anu tapi dia sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teuing modelnya jadi wali mujmir geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ke pujangga-pujangga barat pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kang
Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna akyasal kais Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu kual bloon ialah al-khian, jelema anu khian. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak, urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru, urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbangan anak tetap timbangan syara, lain sakhianat khianatna. Nementak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai, sebabnya itu make aturan timbangan syara, dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangawasan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi ngantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang. Kumaha coba lempangna, kumaha coba salatna, kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade. Namun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu. Malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i. Selama 40 tahun terus-terusan, bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros, Abah aya apa sih eta ngadoakeun bae ka Syafi'i Imam Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maot mah kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mentak ulah dianggap bahwa guru urang teu maot. Lamun urang anggap guru urang maot urang mal aya adab, tetapi lamun urang anggap guru urang teu maot pinuh ku adab, terus bae hadiah, terus bae kiriman. Hanya Allah nu maha uningan mantak jelema nu luhur ilmuna, nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna. Terus-terusan macakeun Fatihah, terus-terusan macakeun zikir. Teu kudu dibeja-beja ka batur, hanya dirina lah jeung Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi, yakni ciptakeun takwa di diri urang, piceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot. Cara guru-guru urang anu jelas, guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang doakeun guru-guru urang di dieu, Abah Haji Yusuf, Abah Haji Rafai, Abah Haji Rasam, Abah Haji Abdurrahman, mudah-mudahan sadayana dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere darai ngajina, dibere terbuka hatena, dibere manfaat, dijadikan ahli ibadah ku Gusti Allah di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang jeung bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Mustaqim.